Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana nya ayeuna atuh kiwari Mang Dedi baris maluruh bagian anu ka-47 dina lajenganana carita Telaga Getih sakumaha nu parantos di Bandungan dina bagian anu ka-46 pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina bangsana medarkeun kaayaan alam peuting kurang lebih sabadana salat maghrib kitu nya harita teh para kadang warga masyarakat sareng sena soratna budak-budak mimin teh malah Jandarma jeung Ahmad oge harita ngilu ngamantuan pikeun dewak mimin anu kasandingan tah. Kumaha atuh para pamirsa lajenganna ieu carita langkung paus nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam ti peuting kadang warga masyarakat Cibodas nuju budak-budak mimin anu kasandingan ku ririwa meureun banyak. Mangsa alan beki peuting bae breh atuh dina mumunggang katingali obor munikeun karateng bari jeung tingkeu leuweuh malah teu lila jeung Ahmad jeung Darma anjong ka belah tonggo kaayaan badinya mah rada oge datar nya terus duana ngaregreg areureun bari panonong kalanggeh bari jeung ngareuleuhkeun ka capek tapi bareng jeung kitu torojoh nyimin ngaregreureun panon melotot panonna bebulakan herang mencrong anu duaan samalah huntuna oge kakerot ngancing kawasan ambek pisan ya manusia angin kasya montong halangan jalan aing sia. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Sadar min, sadar ulah suka babaku sakaba-kaba sing eling atuh mimin teh sing eling cek Darma bari melong ka mimin anu keur melotot ka manehna. Nyamin istighbar kadinya min jeung deui hayu urang balik. Ahmad oge taki-taki malahan marek dewak awak mimin lantaran bisi kabur deui cenah. Pangabecus teh siang manusia ngan ukur istighbar we. Aing mah teu perlu ku istighbar sia. Lantaran anu diperlukeun ku aing mah ngan ukur hayang nyawa mimin anu geus siana ka diri aing sia. Amun kitu mah atuh geus teu bisa diharapkeun atuh yeuh. Den, hayu atuh urang tewak we. Mangga Kang. Sanggeus kitu mah teloba diomong gabung awak mimin dirontok ku Jang Ahmad terus ditangkep pageuh pisan tapi edas kacida matak anehna ukur sakali ngagibegeun awak Jang Ahmad teh harita celung-celung keburu eleh ku tanaga mimin kacida bis bedasna pisan Jang Ahmad nembikeun ka nyengir lamun katingali mah. Kan untung ti peuting ampir-ampiran Jang Ahmad labuh deui nembikan neuneu tapi untung na masih bisa ngajaga kasaimbangan harita seleuneu deui atuh. Mimin cikikik kiri nempok kitu teh atuh terus harita teh lumpat deui tapi sakilat Jang Darma ngajeuang leungeun kenca da nyemumin terus dicekelan menikeun ka pageuh pisan
tapi gelak mimin balik terus atuh melotot dari jeung huntuna kekero sakilat hiup beurna harit anu katuhu nyalabar arek ngagador kana gado Jang Darma hiup eta teh aduh hampir kena sia bareng jeung kitu karawak mimin ditangkep ku Jang Ahmad di tukang tapi hiup aduh Ciku mimin hari tengah banu kena angan Jang Ahmad atau pugu Jang Ahmad merikeun kambeyeung ciku anu leutik tetetela matak seueul kena angan aduh bareng jeung kitu jo Bapak RT dituturkeun ku Pak Ici harita anjong kalebah dinya nya geus teu micenan deui waktu jeleng duanana harita bareng laluncatan rek newak awak mimin anu keur nantu ngajegah bangun anu gagah jawab pade ya so aduh sebelum Bapak RT harita jeung Bapak Ici meh bareng ngarontok kana awak mimin tapi hiup pulau ni Kok Pak RT jeung Bapak Ici pating garwa kae sabab pipi dicabok ku mimin anu keur kasurupan karasana estuning beurus pisan rasakeun sia mata oge mantong wani ngayangan aing sia dasar jurik Bangka Waras ya dan lain-lain wani nyambok ya aing teh pipi dicabok aduh sami Pak Ici coba deh Bapak Ici dua nanda kukulutus terus marunur baju usapan pipina dina kayaan kitu Cidong nyumin loncat maksudnya mah arek lompat deui tapi rikat Jang Darma jeung Ahmad nah halangan jajalaneun Durin rek lompat ka mana sia jeung Ahmad harita bari neuteu burilah atuh panon mimin ngaburilah ka Jang Ahmad katut Darma malahan mah teu loba deui omong seok sugudan anu katuhu ngolebat arek ngahanca kana bubeut Jang Ahmad hiup gilak keplos tajungan mimin teu kena terus milepas gilak mimin atuh harita malik bari jeung sakilat ngajunkeun peureup katuhu rek ngahanca kana puguh ceri Ahmad tapi hiup hiup bedos sabaraha kali atuh ditakisan ku Ahmad terus merong atuh ka Jang Darma harita mimin jeleng mimin loncat malah mundur ka tukang yang harapan Darma tingku naon mimin reng hapranjung tapi sakilat jeleng loncat terus bareng ngomong lompat meni mangprung buru ka belah tonggo nampok itu Bapak RT jeung Bapak Ici rikat duanana atuh mudang tanaga sesa harita dipaksakeun bari kekeleueuhan dituturkeun ku Jang Darma ditema ku Jang Ahmad dina kayaan alam kitu jol Abah Icang jeung anu sejena daratang deh terus atuh pating baretek maksakeun mudag mimin kaayaan Bah Icang kacida pisan ripuhna suku karasa geus leuleus kesang ngoprot dada reng hapranjug tapi terus maksakeun maneh mudag jadi anak sabab kacida ngarasa hariwan kana kaselamatan dirina Sanggeus aya kana sawatara waktu pada mudag-mudag mimin teh anjong kaji tempat anu luhur rang atuh harita eureun di sisi gawir terus ngajanteng nangtung bari panonong ka harit muka aya anak poek ngongkleng buta Raden bareng jeung kitu anu ngarudag oge atuh harita rugrag palebah di nyama berai kaayaan teh caang marakbak sabab loba cahaya obor anu ratengnya angan Bapak RT Pak Ici Ahmad jeung Darma sakabeh ting haregat da puguh capek tapi bareng rek mimin sareng ngerasa luas lantaran mimin teh geuning nangtung napas pisan dina biwir gawir anu luhur jeung
gurang seng pisan malah dihandapna teh tayalian iwati talaga anu biasa ti heula-heula mah sok diparake tempat arulin. Nyai memang aduh na hijab teh langsung di sisi nangtung di sisi gawis kadia galis anak dinyu urang baik tung ada nangtung didinya bisik ya kak cek bapak Icang harita teh ngadeukeutan bari jeung ngagerwan ari hatena maratu tutunggulan malah katarap pia sabab sok sieun anakna tega luncat kana jurang. Cari sia mangkang aya anu ane maju ngadeuketan aing sabab lamun maju ngadeuketan aing si Mimin geus pake pasti bakal modal sia Gitu cek Nyi Mimin mere ancaman ka sarerea tapi anger ai awakna mah nukangan. Sia kumaha ai geus kieu RT yo aya duka teuing atuh bae ge ayo kumaha tuh dia kuring oge bingung yo Bapak RT jeung Pak Ici kelakah silitanya duanana bangun anu kacida bingungna sarerea sakadapan mah kelakah jarempe we nu ngomong ngan ukur kitu we bisa ningalikeun bari jeung colohok sabatu pating haruleng kitu kurunyu Bapak Labe bareng jeung Mbah Ewon datang nate pangtukangna da pugu geus kolot jadi teu kuat ari kudu lumpat gancang mah jika batur. Pak Labe kayak kumaha atuh abdi teh aduh Allah beuski itu beunanya teh si Mimin gala nyantung di sisi gawir aduh punten tulungan Bapak Labe. Mbah Icang teh sedikna ngalengis estuning mata kuatir menta tulung ka Bapak Labe. Terus red ka Mbah Ewon bangun anu menta bong bolongan. Tapi Mbah Ewon ngan ukur bisa ngahuleng teh ngahuleng we. Ningali kitu pok Bapak Labe harita. Aya. Teu nyanyi Mbah Icang sabar nyakeun. Urang gerawan ku kuring. Sugan jeung sugan we Nyi Mimin teh daek nurut. Ya, mana pada bayangakeun. Muga bae tiasa nulungan ka punana. Serong atuh Bapak Labe maju ka hareup. Terus panuna melong ka Nyi Mimin anteng pisan. Kituna teh beri jeung gagerenyeman ngerahkeun sakabeh pangabisan anu aya. Nya sugan jeung sugane beureun aya guna jeung mangpaatna. Bari jeung disaraksian ku sakuranarayaan di dinya. Ai obor terus garateng nyaangan tempat eta. Mood anu ayeuna sumurup sumanding kena gua garbanya Nyi Mimin. Sok gada init ulah ngaganggu ka manusia. Lamun aya kasalahan anu geus dilakukeun, kuring ngawakilan maneh narek minta dihampura. Tah, cik bere nyaho nyaha-nyaon anu geus dilakukeun ku Nyi Mimin teh. Sok jawab. Kitu cek Bapak Labe. Ngomong nama haleuleuy ari Nyi Mimin kilek malikeun awakna atuh kamret ka Pak Labe jeung ka sakabeh anu area di handap. Cekikik seri sorana ngirung estuning mata kukurayeun mata beringkak bulu punduk malah breh katempuk ku sarerea. Beungeut Nyi Mimin teh pias oneas teu beda we jeung mayit hirup. Ri atuh anu nempok kitu masa kadapan oge sakabehna mending ngarasa keueung malah sawareh mah loba anu mararundur da pugu sieun teh ditambah-tambah di ku kaayaan alam di eta patempatan anu estuning matak pikeungeun jeung geuman. Pasya tak kudu minta dihampura manusia. Sabab dosa jeung kasalahan si Mimin moal bisa dihampurkan. Kasalahan anu geus dilakukeun ku manehna ngan ukur bisa ditebus ku sawana sorangan. Ngadenge kekecapan gitu gebeg sarea ruas tapi bari jeung heran deh malahan mah loba jalma anu jadi
anu jadi tanda tanya dina hate sewang-sewangan. Nya dosa naon atuh nu geus dilakakeun ku Nyi teh? Sabab saurang oge acan aya nu bisa ngadu. Barang jeung kitu anak hiup gelembung angin ngagelembung harita. Sorana seah estu nu ngaguru, cengung cengung kadenge sora anjing babaung ti kaanggangan. Ditembak ku sora manuk curing nu disarada kaayaan teh nya tebet beuti tambah keuman bae. Cikikik cikikik Nyi harita. Ditono kana waktu. Sarta geus ngeunjang kana mangsa. Dina puting ieu si Mimin kudu modar sarta teu bisa ditawar-tawar deui. Dina kayaan sanu sarupa kitu Cikikik mintar Nyi Mimin teh seuri sarta sakilat palikeun awakna nyang hareup kana jurang. Saterusna jlung atuh harita loncat ti luhur gawir. Awakna ngoleang rag-ragna kejemur kana cai talaga nu aya di handap. Kejebur harita kadenge pisan meni atra komo dan harita teh putih. Nyi Mimin ngoceak anu ngajeri tarik pisan sorana mata kuatir sarta pating saleor ngandung awahan. Awak Nyi Mimin anu ngalayang rag-rag kasaksian kudu sakurnu ada jadi dinya. Nya puguh we atuh sakabehna oge meni calangap bakat ku kaget sarta saurang oge nu bisa nyegah kana naon rupa kajadian di eta tempat. Beretok bayi canggung 40 kasih si gawir. Dek nulungan jadi anak maksud nama. Tapi rikat harita. Jang Ahmad jeung Jang Darma barengat alunsatan terus ngahalang jalanan kabah icin. Sarta grep dua anak jakalan awak bah ican. Sabab bisi melung loncat cenah katalaga. Da pugu atuh keur aya dina kayaan. Anu kacida kawer jeung baluang. Bah, si emut bah, terus pisan, bah, si emut bah. Jang Ahmad jeung Darma harita prigenti ditah eling kabah icang. Ya, memang dari tiang lagi, maka apa? Naon atuh nu geus dilakukeun ku hidupnya Nyai. Aduh, Gusti, astagfirullah, ajib. Mbah Icang harita terus gogorowokan gegeruan ke anak nabrak diuk sisi gawir daripada nyarkelan di Srog Jang Dani alias si bungsu nyampurkeun gek diuk dikeun bapana bari jeung bar Cimata. Hatena kacida nalangsana lantaran saeutik oge teu nyangka namun kajadian sarupa kitu tumiba kalanceukna. Nyatana Nyi Mimin ari bapana jeung anu sejena kabeh oge eueuh nu bisa kumaha. Sarerea ngarasa bingung teu tungtung susah nu taya hinggana. Ngan ukur kitu ngajarang jen nangtung malah teu nyaho naon anu kudu pilampah. Sedengkeun Nyi Mintar sih nu awakna ngalayan rag-rag harita ti luhur gawir. Malah ninggang kana beungeut cai talaga. Kerebek awakna ka jero cai. Kawas aing ngagusur ngabedol. Nyi Mimin atuh leungeunna pakepis rumpu rampak neangan pamuntangan. Bari jeung jejeritan menta tulung sorana awor kadenge kanu area di luhur. Srog atuh sadareanya rampurkeun ka sisi gawir bari jeung tunga tengok. Ningal kahandap di caangan ku cahaya obor. Breh katempuh ku sarean Nyi Mimin teh atuh keur kekerlepane bari jeung ngaroesan. Dalila akhirna mah terus atuh ngalelep diteureuy ku cai talaga anu ngadadak motah kawas diubek gajah bae. Barang jeung kitu pucung ti jero cai talaga aya hiji makhluk anu ngajauh ka luhur. Terus kakalayangan di luhur cai talaga sarta kasaksian ku sarerea. Puguh we atuh jalma-jalma anu keur ngarogrog di sisi gawir teh harita buriak ngalundur.
Sakabehna mencerong kana eta makhluk anu keur kakalayangan nguringan talaga. Nampok itu seorang oge eueuh anu teu muring ka kuluk-unduk. Sarerea ngarasa ruas jeung sieun jeung heran pacampur jadi hiji. Keur sakadapan mah atuh bapa lebe sapara kanca ngan ukur bisa molotot teh bari jeung sumut calana sarta awakna atuh ngagibrig. Cikiki eta makhluk teh siri panonna molotot hurung semu beureum. Ari letehna panjang galel saret beuheung. Puntuna rengge teuing sihungna oge sareukeut ari irung nambru segede hawu. Liangna gorowong kawas liang belut bae. Buuk panjang katara diriaban katebak angin anu ngagelembung handaruan. Cikikik beri hulu teh seserian jejeri hilan. Sorana ngirung es kuning mata kukurayeun. Jurig tuh. Beretok bapak ieu lumpat mangpret pangheulana. Geus teu inget deui kana daerah. Jang dulok berembung si dulok oge lumpat. Budak-budak bapak Ici berjeng ke keleuhan. Nyampo kejadian kitu bapak RT atuh jeung anu sejena ge kabawa kabur. Malahan mah teu pikir deui malikeun awakna ceger nubruk ka Ewon anu nangtung tukang tolonyong. Ayah, diadus ya. Aing abuh. Ceuk Ewon. Malahan makatinihan ku awak bapak RT nyapu we atuh ruaseuh. Gas aja mau tut burung sia. Nanaon anjir. Ewon populutus bari jeung ngingkahkeun awak bapak RT. Tapi Pak RT teu malirek korejat hudang atuh. Najan ingkud-ingkudan geum maksakeun lumpat. Teu luak lieur deui sabab sieun ku jurig hulu cenah. Anu harita keur kakalayangan di Jomantara. Baring seuri jejer heulan. Nya barang nempo bapak RT anu geus ngabecir mah. Meh sarerea harita milu lalumpatan bari jeung Sri tubruk jeung baturna. Geblung aya nu labu tapi korejat hudang deui berengbong deui lumpat. Teu nulih kana kanyeri jeung teu nulih kana kaya. Lantaran anu penting mah hayang geura jauh ti eta patempatan. Mangsa alam beuki peuting bae. Sedangkeun jurig hulu atuh harita kakalayangan di Jomantara. Rasakeun sia memen. Puas. Itu cek jurig hulu. Panonna bebelakan ngawaskeun ka urang lembur anu geus ngabecir lumpatan. Ari nu area didinya ngan ukur tinggal sabaraha urang we nyaeta bapak be, Bah Ewon, Jang Ahmad jeung Darma, Bah Ican we katut anakna. Nyatana si bungsu nyatana Jang Dani teh. Anu harita keur ngagaribrig we. Panon melong atuh ka jurig hulu. Sanggeus aya sawatara waktu jurig hulu anu keur kakalayangan teh ngiles sarta teu kanyahoan ngalingitna. Kaayaan didinya jadi jempling eueuh sora anu kadenge. Sora angin geus lalar kitu deui manuk jurig anu tadi rame di sarada teh ayeuna mah geus teu kadenge nanaon. Ngan kadenge jangkrik we sakumaha ilaharna dina mangsa alam peuting. Bapa lebe atuh jeung nu sejena mun pati ngararenghap narik napas panjang. Sarerea ngerasa lugina hate sabab si jurig hulu teu geuning geus eueuh. Tapi sakaligus bingung aya deh. Nya kudu kumaha nulungan Nyi Mimin? Da ari kudu luncat ti dinya mah atuh tina gawir dan luluhur. Pasti meureun moal aya anu sanggupeun. Sajabana ti kitu dina kayaan poe peuting di ongko. Jeung deui pelebah dinya mah geus kasohor jero cai talaga teh. Malahan mah lamun arek diteleuman teh mah jalana oge moal bisa ti dinya tangtu kudu nguriling heula meureun ka belah wetan anu rada ngampar ngagunakeun jalan anu biasa sok diparakeun ngaliwat ku urang lembur lamun deuk aruling ka talaga.
Gusti Nu Maha Agung, astagfirullah ya azim ya ilaha illallah. Ya Allah ampun Gusti, kedah kumaha ibarantos kieu ya Allah. Hampura paicang, kuring teh bisa nulungan ka si Nyai. Rumasa da kuring matu eueuh ka bisa malah teu sanggup nyegah kana naon rupa kajadian nu tadi tu ngeubah ka Nyi Mimi. Kitu ceuk Bapa Lebe. Bari jeung neuteuk dicaangan ku obor. Neuteupna teh ka Bae Icang anu keur diuk ngalungsar dina taneuh. Bari jeung toleh mumbar cimata. Hatena Bae Icang kacida ngerasana langsana sabab teu nyangka teu nyana ku nasib nu jadi anak anu cikal nu kudu ngalaman jadi tumbal eta talaga. Sabot keur kitu pok Bah Ewon harita. Bae Icang sing sabar we sing tawakalnya ya kumaha deui atuh. Sareha oge lain mung narulungan tapi da geuningan eueuh anu mampu ngeureunkeun kana ieu kajadian. Sok sanajan geuning jadi sakitu lobana urang lembur nu daek miluh ngudag ka Nyi Mimin tapi geuning bet jadi linghas. Sada lumpatna teu kaudag ku urang sarea. Samalah mah bet jadi ngadadak gede tanaga teh Nyi Mimin teh. Nu akhirna mah jadi aya kajadian kieu ceuk Abah Ewon. Ngomongna kitu bari melong ka Bah Icang anu pikarunyaeun nu katemponna teh bangun hanjelu pisan. Nya trek kitu kumaha atuh da puguh teu bisa nulungan kanu jadi anak. Pok deui Bapa Lebe harita. Ya puguh oge kitu. Sabab Nyi Mimin teh lumpatna lain sakahayang sorangan teh. Da sasatna aya nu mawa. Samalah mah Bae Icang. Apan geuning tadi kasaksian ku saredea mun aya makhluk nu sarupa kitu. Jigana moal salah deui lamun Nyi Mimin teh dibawa ku eta makhluk. Tapi anu jadi pananya teh nyaha naon anu jadi sababnya. Manehna teh bet ngaganggu ka Nyi Mimin tuang putra. Tah kulantaran kitu Bapak Icang ya wayahnya we ayeuna mah kudu sadar jeung sabar. Parabe kada kumaha deui atuh. Nayeuna mah geus kieu kabuktianana. Pun anak teh kalah luncat ka talaga luncat ku sorangan lain disuntrungkeun batur jeung deui kuring ge ngarti. Lamun sareha oge lain embung narulungan da puguh hese neangan tata jeung carana. Ya kitu. Sarda piraku kudu luncatan ti luhur gawir. Dina kayaan poek peuting. Jeung deui pasti sarieun anu rek narulunganana ge. Da geuning tadi teh geus kasaksian ku sadayana aya makhluk nu pigasieun di dieu. Tah kitu. Bae Icang. Pebah dieu nya mah pada kabeh ge pada nyaho nya ulah kidang-kidang hapunten ageung maklumna ka masyarakat. Ada lain taun nya kasep Den Dharma. Leres pisan palebe. Kumaha teu pami ayeuna mah nya urang bangsul we heula ka lembur. Tah insyaallah ge di ditu urang padanten deui sareng Bapak RT kitu deui sareng Bapak Ici. Nya manawa sareng manawi we atuh Nyi Mimin teh masih tiasa katulungan. Kitu ceuk Dharma. Harita teh ngajak balik heula ka lembur cenah. Sabab geus tangtu aringan ukur ngajaran teu di dieu mah moal manggihan cara-cara anu bisa dilakukeun. Pok atuh Bah Ewon harita. Nah, nya lare kitu pisan Aden. Pangemut abah ge kitu. Kumaha Bapak? Ya nya gitu-gitu atuh ari kitu mah nya. Ayeuna mah urang balik geulanan ka lembur. Tapi kumaha Bae Icang kuat mun leumpang? Insyaallah palebe doh dikuatkeun ye palebe. Nya pami teu kiat mah kumaha pami ku abdi atuh urang ganong. Ceuk Jang Ahmad harita. Pok di Bah Ewon tah bener kitu Bae Icang lah. Lamun teu kuat mah
Sok singa digendong atuh Jang Ahmad kadinya. Teu kudu Jang Ahmad nuhun sabab keluarga ini ari lempeng. Hayu atuh urang ngeureuyeuh we ayeuna mah. Keun bae ngajan lungse-lungse ge urang maksakeun. Para pemirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah maneh baris nuruskeun ieu carita dina bagian anu ke-48. Hatur nuhun lo ku mangrupi perhatosanana lujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.